Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita iblis jatuk rawarontek ayeuna bagian anu ka 50 hiji nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng iblis jatuk rawarontek bagian anu ka 50 hijina. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tompak dung dung tes. Duh, teu sangki urang bet tiasa patepang deui sareng Kakang di dieu. Manawi teh urang moal tiasa pendak deui Kakang. Cek Andewi leler ngalepaskeun rangkulanana. Bajing Sudraji imut ngagelenyu terus pok ngawalon. Sami Kakang oge teu nyangki urang bakal tiasa tepang deui sareng Ayi Nimas. Mung hapunten tadi Kakang masih pangling kasalira beda Nimas asa benten sareng kapungkur anu sok nganggerak sukan jirah perang ayeuna mah geuning ala jawara. Teu sawios-wios Kakang. Sabalikna abdi oge nadasi hapunten tos kumawantun nyerang mesat pedang kilat maya ka Kakang. Ah teu nanaon wajar we da Kakangna oge ngagetergos. Pasti Ayi Nimas moal bakal apal ka Kakang. Pantes atuh nembe ayeuna abdi tarung di jeun ripuh tayohna lawana oge Kakang Bajing silanglang jagat. Cek Andewi laju nyusut Cipanon di barung imut ngagelenyu. Untung we Kakang kaburu mireungeun. Cacap nyarita kitu katempo Ki Doger ngoloyor muru nyampeurkeun. Be, ambuing, ieu teh langlang jagat teh sanes. Cek Ki Doger palahak polohok
panona teu ngiceup merhatikeun Bajing Sudraji. Ki Doger terus nelak-nelak Bajing Sudraji meh teu ngiceup, meureun hayang tegas jeung hayang sidik. Bajing Sudraji ngawalon ku imut mear marah mai. Justru Andewi nu ngawalon. Nyaki tah ieu teh Kakang Bajing Sudraji alias Langlang Jagat. Waduh, ambe. Ke. Ari aki wengi ngimpi naon atunya? Betiasa dipendakeun sareng Langlang Jagat Bajing Sudraji, jawara tanpa tanding zaman kiwari. Terus ari Ki Doger nahabet apal lamun ieu teh Langlang Jagat? Tanya Andewi. Ari dunungan. Sakabe insan di dunia kajawaraan mah sareng oge. Taya anu bireuk deui atuh ka Langlang Jagat Bajing Sudraji mah. Kabe oge pada wano, pada apal. Ulah ngaku jadi jawara lamun teu nyaho ka Langlang Jagat. Gitu. Memangna Aki pernah pendak sareng Langlang Jagat? Ya pernah atuh. Aki emut pisan, malah ngiring nyaksian deui waktu tarungna Ki Bajing Langlang Jagat sareng 40 urang jawara panangtang di pasir angin. Momokona deh. Pokona mah hebat we lah Bajing Sudraji teh. 40 jawara kahot di puseur angin saurang oge tayano menge ku salira Langlang Jagat mah. Jelas Ki Doger guar carita mangsa lawas, di mana Bajing Sudraji pernah narima tantangan ti 40 urang jawara salaku guru-guru paguron satatar Sunda. Oh, janten. Dina waktu sarita teh Aki aya di dinya di puseur angin. Tanya Bajing Sudraji, jadi kahudang deui ingetanana ka mangsa kalarung. Leres pisan Ki Bajing. Aki ngiring nyaksian ka 40 kekentong jawara tatar Sunda anu rarubuh taya mangga pulia. Didinya salira Ki Bajing dipada ngaistrenan jadi jawara tanpa tandingan. Cek Ki Doger. Gitu. Tapi ke aing Mas. Nah ari itu anu duaan, anu masih kene ngagaloler. Eta teh masih kene kanca-kanca Nyimas? Tanya Bajing Sudraji ngalihkeun eusi obrolan. Da manehna mah paling wegah mun aya jalma anu muji-muji atawa ngagung-ngagung ka dirina, gancang disalenggorkeun kanu sejen. Pertanyaan anu dimaksud ku Bajing Sudraji nyaeta ka Nyi Gingin jeung Ki Jalaksa. Harita duanana katenjo masih keneh ngarudupung can bari sahudang. Awakna teh tangan pangawasa, lir kapas kaibunan, ilang tanaga luar jero. Kayaanana duanana teu beda jeung jalma lumpuh. Bisa nandangan kitu akibat kaseureud ku aliran prana cakra hideung jurus jongring salaka Bajing Sudraji. Andewi unggek ngabenerkeun. Sanggeus surti atuh guragiroe Bajing Sudraji muru nyampeurkeun. Sanggeus tepi ka Nyi Gingin jeung Ki Jalaksa. Tuluy mehna deku laju ngalirkeun tanaga sakti anu murni digabung hawa murni kana tonggong Nyi Gingin jeung Ki Jalaksa. Sangalirna hawa murni saeutik-saeutik Nyi Gingin jeung Ki Jalaksa ngarasakeun aya parobahan. Mimitina total lumpuh taya tangan pangawasa kalawan launan tanagana pulih deui. Terus lila beuki kahudang tug nepi ka belejag balik deui ka sabihari. Nyi Gingin jeung Ki Jalaksa atuh langsung dariuk deku mere panghurmatan ka Langlang Jagat Bajing Sudraji. Bubuhan duana oge pada apal saha ari Bajing Sudraji, saha ari Langlang Jagat. Nyaeta seorang jawara paling dipika hormat, paling dipika segan ku aliran golongan bodas.
dipika Kimir jeung dipika Inggis ku jawara-jawara aliran hideung. Geus jadi kayakinan jawara sanusantara lamun boga urusan jeung anu ngaranna Langlang Jagat leuwih hade mundur, ulah wani coba-coba ngalawan sabab rek adug-adugan oge moal bakal menang tur moal mampu. Sabenerna para jawara atoh pas ngadenge Bajing Sudraji tumetep perang genek di Tiongkok waktu harita, utamana jawara-jawara aliran hideung. Sabab salagi masih aya Bajing Sudraji di Tatar Sunda, ulah ngarep bisa laluasa ngalakukeun tindakan samana-mana. Lain para jawara sanusantara wungkul anu boga pamadegan kitu teh, meh hampir para jago ti saban nagri oge sarua. Cindekna anu ngaran Langlang Jagat Bajing Sudraji geus pada yakin moal aya nu bisa ngelehkeun di zaman kiwari. Bajing Sudraji lain kelas atawa level atawa tingkatan maranehna. Jadi sagala urusan ulah nekad ngalibatkeun Bajing Sudraji, ulah kumawani nyiar gara-gara pacogregan jeung Langlang Jagat Bajing Sudraji. Awal-awal mangprangna Bajing Sudraji di dunia kajawaraan, leuwih tepatna satu tas tilar dunyana Laraspati jeung Andirja salaku paman jeung bibina. Sabab nalika aya Laraspati jeung Andirja keneh mah dunia kajawaraan teh genjleung ku jago bayaran Laraspati jeung ku si Banyu Bajra Andirja anu ngagem Aji Pancasona. Nya sanggeus tilarna Laraspati jeung Andirja anu baluh ngalawanan Ki Jalasetra si Jatuh Krawaron teh. Nyati harita dunia kajawaraan digenjleungkeun ku kamunculan Bajing Sudraji. Mimitina ngendeurkeun alam kajawaraan Tatar Sunda, terus nyasar ka wewengkon Tatar Wetan, terus mentas ka Bali, mentas ka Ternate, mentas ka Kalimantan Borneo, mentas ka Andala Sumatera, ka Malaya, terus mentas ka mancanegara leuwih jauh ka negeri sejen. Kitu jeung kitu we nu dilakukeun ku Bajing Sudraji salila 15 tahun. Maka gelarna Langlang Jagat sabab mah nama tukang langlang buana nyoba kasaktian-kasaktian jawara anu maroyan di mana we ayana. Ngan aya hanjakalna nalika Bajing Sudraji keur mangprang makalangan di dunia kajawaraan. Si Kungkang Wulung masih keneh kakukung mun harita hadir si Kungkang Wulung teka kurung ku Supata Watu Wisuna Prabu Siliwangi. Meureun saeutik kedena Bajing Sudraji aya lawan anu saimbang dina mangsa mangprangna. Sanajan si Kungkang Wulung teu kaasup kasta Srengga, tapi manehna boga julukan si Dewa Kanuragan. Jurus Ruyuk Jariji eta mangrupakeun jurus kanuragan paling kuat daya serangna. Salianti jurus Ruyuk Jariji, si Kungkang Wulung oge mibanda ilmu kadigjaya anu sejen saperti ajian Reksagiri, ajian Bandung Bandawasa jeung ajian Sapta Aipansona. Jigana lamun nalika Bajing Sudraji keur makalangan di dunia kajawaran mangprangna si Kungkang Wulung bebas tina Watu Wisuna Siliwangi pasti ngajadikeun lawan anu saimbang. Ngan sakumaha anu geus pernah diwartoskeun jauh sabaraha taun ka tukang. Calon lawan si Kungkang Wulung nyaeta Denjaka. Insyaallah Denjaka jeung Kungkang Wulung bakal ngalaman tarung tutumpuran dina jilid duka kadua duka katilu. Sedangkan si Banaspati tetep Bajing Sudraji anu bakal jadi lawan utamana. Ayeuna balik deui kana carita. Bajing Sudraji harita nitah nyigin-gin jeung Ki Jalaksa supaya cengkat. Nyimas Ki tos ngingki kikian. Geura cengkat, enggal, geura cengkat.
tekadah mere panghormatan kaleuwihi ka abdi ulah seperti kieu ulah sujud ngarana manusia mah kabeh oge sarua darajatna di payunan Gusti anu ngabedakeun teh ngan ukur nasib jeung perilaku tos cengkat nyi cengkat cek Bajing Sudraji bari nangtungkeun ki jalaksa red Bajing Sudraji ngareret ka Andewi ayeuna Nimas kumaha cager idap Pangesto Kang sawalarna kakang kumaha sakumaha nu katinggal ku ayeuna Nimas we ayeuna walon Bajing Sudraji enteng geuning kakang aya di Tatar Sunda sanesna kakang teh nuju di Tiongkok soal eta engke we di guar caritana pame aya waktos nyala se ayeuna Nimas gitu keke kakang ieu teh saleresna abdi teh aya sabaraha pertarosan ka kakang aya pertarosan nah aya pertarosan naon tah anu jadi pertarosan abdi teh kunaon margina kakang ngangge tergos hideung abdi mah nambe terang ayeuna kakang sok ngangge tergos hideung teras deui kakang terang teu yen upami Raden Suryadinata salaku pupuhu paguyuban Sunda Makalangan teh aya nu ngiwat tanyaan Dewi miharap Bajing Sudraji mere jawaban anu mata greug-greug kana hatena soal kakang ngangge tergos mah lantaran kakang ngajaga kageruhan alam kajawaraan kakang ngahaja nyamudikeun jati diri ti para jawara teh kahiji ngajaga sangkan tegeruh saapal para jawara mah kakang teh kan cicing renggenek di Tiongkok jadi pami para jawara apal kehadiran kakang di Tatar Sunda pasti genjleung saterasna alasan nu kadua kakang ngangge tergos teh supaya kakang tiasa nalingakeun kaayaan dunia kajawaraan dina danget kiwari teras soal diiwatna Raden Surya kakang oge apal walon Bajing Sudraji teteg teras ari kakang terang teu saha anu parantos ngiwat Raden Suryadinata cenah saur para jawara anu aya di Panjaluma anu parantos ngiwat Raden Surya teh ngangge tergos hideung sami seperti tergosna kakang lebah dieu kakang oge bingung ayeuna Nimas nya intina mah kakang teh geus kapitnah geus aya fitnah anu sumebar di kalangan para jawara upami nu ngiwat Raden Surya teh kakang eta mah Nimas teu langkung bade percanten atawa henteu kana kejelasan ti kakang teu langkung kumaha Nimas gitu jadi kakang teh keuna ku fitnah nya leres nya ari abdi mah leuwih percanten keneh kana kasauran kakang tinimbang beja anu sumebar di kalangan para jawara kakang geuning Nimas kala leuwih percaya ka kakang kunaha abdi mah tos terang sifat sareng kapribadian kakang salami sasarangan numpes para ninja di Nusa Borneo teh ya tos katilai ku abdi kakang malalaki langit lanang jagat tara codeka ka batur tara khianat ka sasama jadi asa pimohaleun kakang pirajeuneuh ngiwat Raden Surya anu nyata-nyata mangrupikeun turunan ti Prabu Siliwangi apanan kakang teh putrana ti Ki Demang Dewangga mustahil putra Ki Demang Dewangga salaku abdi Satya Siliwangi nyulik keturunan Siliwangi nyalira nyabarina oge kangge naon atuh kakang ngiwat Raden Surya naon tujuanana naon kauntunganana nyamuhun tah dumasar tina hal eta abdi langkung keneh percanten kasauran kakang nya hatur nuhun atos henteu kakang aya hiji deui anu bari ditaroskeun ku abdi ka kakang aya taroskeun naon deui ai Nimas memeh nuluykeun tumanyana
harita Andewi ngalimbah heula ngembeng Cipanon luk tungkul jika buek menang mabuk bade nginghak cerik nyusut Cipanon. Har rek naros teh nakala nangis ai Nimas. Ongko eta roskeun deui kunaon bet nangis. Bajing Sudraji heran ku parobahan sikap Andewi. Pertarosan abdi na ari kakang tos uninga upami kakang Jaka tos tilar ngantunkeun alam pawenangan kakang. Cacap nyarita kitu segeruk we Andewi ceurik. Ngadenge kitu Bajing Sudraji oge jadi kabawakeun alum. Da di henteu-henteu ge Den Jaka teh mangrupakeun kapi adina nyatana budak bibina sorangan. Beda sikap jeung Ki Doger. Manehna mah ngadon malengos jebi. Abong jalma edan. Aya saurang wanoja bari parawan keneh ngadon jeung cerikan salaki batur. Celetuk Ki Doger teu kuat meureunhan piseurieun. Andewi nu tadina keur sungkawa joldanga panonna ngaburilang beureum bari tutunjuk nyarekan ka Ki Doger. Kunaon ari Ki Doger? Waruga geus aki-aki tapi biwir alabatan nini-nini. Dasar bibir teh diwengkul tah teu tulangan. Cik atuh kudu bisa ngaragap angan batur. Teu nyaho batur keur sungkawa. Ieu ngadon nyarita kitu kieu bari cicirilan sagarupa. Dasar sedeng. Omelan Andewi teu cacap nepi ka dinya, masih terus nyarekan ka Ki Doger sagala diomongkeun. Satadina mah Ki Doger teges calangap rek nembalan. Hayang ngajelaskeun lamun mah Den Jaka teh sabenerna can maot ka teu arieun make dicengcerikan sagala. Ngan kasedak ku Andewi anu terus nyorocos jika kaca ninggang kajang teu dibere kasempetan nembal. Ki Doger timbang nutup ceuri we roke meureunna. Tos Nimas tos. Teu kada nyeukseun kitu Kirang sae nyeukseun ka jalmi yuswana saluhureun komo ieu mah tos sepuh. Cek Bajing Sudraji nenangkeun Andewi. Nya upami sakali dua kali mah ku abdi oge dimaklum Kang. Ari ieu aki-aki ieu mah mindeng ngoleg ka abdi teh Kang ngaheurian wae. Nya sing sabar we atuh ayeuna Nimas. Urang nu masing ngarora tetep kudu mihormat ka saluhureun. Cek Bajing Sudraji. Lah, naon anu kada dipihormatna? Ti aki-aki model kieu Kakang. Aki-aki ieu mah eueuh pikayung yuneun. Ngomong jorang, unggal nyarios pasti we dibumbuan ku jurus ajul gedang, gebreg limus, entep sendok. Gitu Kang. Rek teu kesel kumaha ka abdina ka aki-aki nu model kieu Kakang. Bajing Sudraji teu tulus ngawalon deui. Ngadon keom menahan piseurieun. Ieu Kakang, aki-aki ieu mah ulah diaranan Ki Doger. Tapi nu payus teu pantes mah ngaranna teh Nini Doger Kakang, deumni gegeran bae. Pungkas Andewi samutut jiga tutut. Tos Nimas atos keun soal Nimas sari si Aki engke dewe keun kumargi ayeuna sakadap deui ieu teh para jawara bakal rabul daratang ka dieu. Kakang geus ngarasa aya puluhan jawara anu keur narujuk ka palih dieu Nyimas. Ceuk Bajing Sudraji sanajan kayaan keur rame tapi indra sandiang alamna bisa nangkep kana rabulna para jawara anu keur muru ka belah dinya. Kakarek oge cacap nyarita kitu. No atuh ari corelat jeleng olo. Wah tos
Kabujeng Seep Wadia Balad ATE official keun atunya ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.